Beberes kaluhur ame saeutik pigaweunana tapi keheula ieu kursi mending ngahalangan urang lempengkeun ayeuna mah kadinyakeun barudak tong kalah digebugan angkat anggur mah teuneun kana tempatna tadi ka mana dicina awas ulah lulumpatan bisi labuh tuh nya ada urang mah tara bohong cuk urang ge tong lulumpatan jadi labuh ge ciduh ge katelen ieu geus nyaan geuninganan labuh mun tong waka kaluhur tinggal di dihandap oge pigaweun eta masih nalamru keheula itu aya nu kasep barudak liwat lain ketang aki-aki barudak jeung di ieu naon cocolek make lompat ka tengah imah urang pangpengkeun geura ayeuna mah. Cing atuh maraneh teh simut daek meresan diri sorangan mereka keun hayu kudu hayang diberesan we ku urang. Sacape meresan mararaneh teh anya ieu teh. Tah ini urang tilepane bayar rami jud oge atuh barudak. Seuri atuh tong muruku sunu kitu ditilep teh. Tah geus kieu mah barudak urang sulap we cenah nyingkir sorangan. Tuh pan beres we. Alas ya itu anak urang dikurulingan ku naon cing urang cobaan barudak nyaho teu mainan anu kieu geuningan anu puputran teh naon mainan naon poho dingeurna teh geuninganan barudak cing urang cobaan puputran barudak alah nakalah oleng geuninganan tuh jadi itu bisa leumpang jadi teh suster ngesode tuh geuninganan kigituan geus serius anu barudak beberesna oge tong poho tilepan heula barudak anu aya dina kursi oge teh nya tumpukeun tah geus numpu kieu mah barudak gampang urang jurus menghilangkeun we tring tuh semudah itu geuninganan barudak aya mah tinggal duduk santai boro-boro duduk santai geuninganan barudak aya keneh pigawean teh urang kaprukan heula kursina tuluy aya mah barudak urang kana karpet anu beureumeuan ayeuna mah soalna geuninganan karpet beureum teh eta teh menikakeun selebad debuan pisan wajib disapuan soalna sok dipake sare ku urang dilepkeun we moal digulungan ayeuna mah barudak jangke we ari geus bahan konten kadek dek digulungan tuluy barudak ayeuna mah urang sapuan tuh geuninganan cangkang keresekna ge menikakeun loba tah urang sapuan oge barudak liang cocopetna ayeuna mah tuh geuninganan eta loba sampahna oge barudak biasa urut jajan anak-anaknya geuninganan nu kitu ge dihakanan we barudak mah tah urang gulung-gulung heula dina teh barudak urang aputan sampahna teh nya ulah dipiceun kaluarkeun barudak urang duru kana tempat sampahkeun we ayeuna mah urang teu heula sapuna. Da meuni kusing ka sapoe teu tedek ngajedog pisan titah cicing heula cuk urang geuninganan urang deh miceun sampah baru tengah waro ayeuna mah lapar barudak edek ngagodog heula nog tong poho kumbah heula barudak nogna sing nepi ka bersihnya soalna ngagodog mihna ku urang dek diasupkeun kana sangu tah bukakeun ayeuna mah kosmosna barudak bebeskeun we nog-nogna teh tah sakitu heula barudak see you next vlog bye bye.